Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has seja ngadugikeun deui hiji carios fiksi mini basa Sunda anu masih hiasana Kang Bang Radianto kalayan judul Lumengis. Wilujeng ngaraoskeun Hello guys, welcome back to Kang Has channel with Bahasa Sunda. I'm here watching with Eli in India. So let's watch. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nahnai teu walakaya kumalayang lelembutan kabeh ditueun awang-awang cimata nu ngecelak kana ragana perih kaliwat saking jumerit nu kanyanyerian awor jeung gumuruhna surah Yasin sakur nunungkulan alum. Aduh Gusti anu maha suci sim abdi rumaos Lalaunan sing karunya raga tutas karasakeun nyaksrakna didudut sakaratul maut caina ulah nu panas tertiis teuing kieu rasana raga ditinggalkeun nyawa kacayan asa karerab kadupak mataku dawang. Lumengis merdih surti weleh nu mirosea sabada dimandian digolerkeun dina amparan kapas jeung boe ulah talik teuing nalianana hayang kene nempo dulur jeung anak pamajikan hamu bisa nempo deui tuk nepi ka yaumil akhir. Rep poek beres disolatkeun bray ti kaanggangan cahaya bodas nyaksi pinasti keuleung pasaran ngulamprah ngambah gumawang reg eureun regayang jasad diparayang digolerkeun dina bantal taneuh
tali bihari di udar disangharepkeun neuteub cahaya. Azan ngalang-laung ngajrung laku, rup padung rap lemah, sirna raga ngawates mongkleng jeung simpe. Talkin merih dihin, amit nuturkeun lengkah pangjajab, lalaunan ngajauhan ninggalkeun nu ngadago panakon. Cag barayang sakitu anu kapihatur carios fiksi mini lumangis. Kauninga ku urang sadayana rehna anu cumarios teh hiji roh anu nembe kene ngantunkeun jasadna. Digambarkeun ku anjeunna kumaha rasa nyeri anu nyaksrak nalika nyawa dicabut ku malaikat sakaratul maut. Malihan bujang kitu sanaos mung ukur cai hanet anu dikucurkeun dina nalika diibakan karaosna ngarerab atanapi nalika kadupak karaosna lir gudawang anu nyeri kacida. Na'udzubillahi min dzalik. Mukaya ieu fikmin sing janten tazkirah kangge urang sadayana yen nu namina nu hirup tinangtos bakal ngalaman maut. Yen proses maut nyaeta dicabutnya nyawa papisah sareng raga enggoning mapag kahirupan anu lana alam akhirat tinangtos jero pami di pedarma insyaallah mangga wae regepkeun tausiah anu didugikeun ku para ustad ustadah supados langkung keuna. Hatur nuhun ka Kang Bang Radianto anu parantos maparing kapercantenan ka Kang Has nggone ngajemantarakeun ieu carios dina Wandasora. Hapunten sanes kanten kakirangan oge kahengkeranana. Kalayan dipungkas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.